Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun doa menembus langit nu paling pohara. Yuk urang simak bareng-bareng. Engkau kepeluk ya Rabb ya Allah. Engkau kubelai ya Rabb ya Allah. Engkau kukecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali Engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah. Setelah Engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh, selalu Engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ji. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat biasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali Engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cak Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres ieu beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb ya Allah. Engkau kubelai ya Rabb ya Allah. Engkau kukecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali Engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah. Setelah Engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh, selalu Engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Kedatangan ku Kangjeng Musa. Hai, sakumaha kabebene sia. Saya nggak doa kos gitu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh, eta mah kos gitu mata maka kabobos. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharua. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang di peuting mandi wudu terus
kemudian sholat tahajud lamun encan khusyuk lantaran pinternya ka khusyuk dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolib ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam cakna jam 2 ngel kene amat be ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kieu Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup PSD eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumah ning salat ngan keur carita hudang doang ge aja boga pikiran kos kitu eta hebat jaga giagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nya aja nu sok hudang ti peuting mah rasul jadi sok hudang ti peuting mah nabi jadi sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki tah karena hudang doang geus jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok lor aing anu mantek aing ngomong kitu ge nyaho sia tilok salat ngana di blon-blon panmannya jeung sekolah tah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh ge di akhirat bakalna hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing dik sanu ngalehkeun aing beuh doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter renos aya di aing buka abi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nya dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah dik caritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho deui dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nyana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos nu pinter itu pinter tapi kos nu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana menta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajeun ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah
tetep abdi mah gajen kuku mah ge embung. Misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang deui hudang deui naik gajen kuku mah ge abdi mah ge dibelembung gajen kuku mah tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah gajen kuku mah ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan tangaran aja mah bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu. Gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh. Ya karasa amal abdi mah teu bararagus. Teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat mah bo pangeran. Geus teu kudu ditimbang abdi mah. Dia salat abdi jore, puasa abdi jore, zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang. Geus sakitu abdi mah kajen kuku mah ge embung bae, kokojotan abdi kajen kuku mah ge. Sia kokojotan kumaha? Henteu kokojotan kajen kuku mah ge. Eueuh tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti. Di sisi. Cak jana mah meureun bapak kolotnya anak. Kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ. Tak nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu mah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga. Heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga. Heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarang ngajideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat kudu sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang mata dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyianan itu bodoh mah tuh gawe salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun geri ka neraka keun sagedeung lah tak aing mah cenah kos kitu doang sebel atuh geus geuraheun ka surga aju ka neraka. Nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa aja menta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai Malik dilaknat cadang
atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ya tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang ye Fatihah ka hiji yang ngaran saha ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin anu eta ye cak nu milu mani ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener geus ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae minta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan kudu hadorotan mah sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene itu teh dengan itu di Arabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah di Arabkeun make bahasa urang teh abah ulah datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun nasallallahu alaihi wasallam eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah ulah datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungnya jadi dukun gitu. Tapi bener nih malalagan yang nu bodoh teu kudu hese-hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Bang wah Junaid tuh kanyawan gua aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah ini dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah hese nu boleh contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohanana geus jamburak ku aing cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap hari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nyana ge hatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heurang oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masyaallah Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun kasadayana nu tos hadir kana channel abi
ulah poho di subrek, di like, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.